hoyong janten ahli surga lombongan surga maka orang kedah mujahadah dirto naon hartosna kedah mujahadah teh kedah sungguh-sungguh sungguh-sungguh dina taat lain asal-asalan taat teh lamun hoyong janti ahli surga kudu sungguh-sungguh dina taat sungguh-sungguh dina nebihan maksiat. Ibu sholat fardu mah alhamdulillah tos dilaksanakeun. Saum fardu alhamdulillah tos dilaksanakeun. Kang ninggalkeun janten ahli surga mah dina kesungguhan dina sholat hoyong ditampi ibadahna sholat teh cekap ku sholat fardu hungkul. Pan sholat teh kedah naon kedah iqamus sholat aqimus sholat adegeun sholat saur ba'dul ulama jalmi an disebut iqamus sholat teh ngadegeun sholat teh di mana jalmi tos ngalaksanakeun sholat sunat 12 rakaat tanya ada sholat fardu sabar rakaat 17 hoyong eta teh ditampi Gusti Allah sebab iqamus sholat cantang tos hoyong ditampi cenah hoyong disebat jalmi anu aqimus sholat anu ngadegeun sholat maka kedah tiasa ngalaksanakeun 12 rakaat salian sholat fardu nu mana sholat rawatib lohor 4 rakaat ba'dan qabla lohor 4 rakaat ba'dana 2 rakaat qabla lohor 4 rakaat ba'da asar ba'da maghrib 2 rakaat ba'da isya 2 rakaat qabla subuh 2 rakaat janten 12 rakaat jami nu hoyong ngadegeun salat teh kedah tiasa sanggup tiasa ngalaksanakeun salat rawatib nu 12 rakaat eta kangge tarbiyah pelajaran ku ulama eta sok dimujahadahkeun naon mujahad disungguhkeun sungguhna dijadikeun hiji kawajiban. Ya udah. Kesungguhan itu. Perkara anu asalna sunat jadi wajib. Tarbiyah ulama numawi ulama ngajarkeun lamun urang leungitkeun salat asar qabla asar tiasa dikodok. Dina bada asar asalna tos istiqomah. Ku bakati ngajadikeun hiji kewajiban. Salat asar sunat jadi wajib. Qabla lohor teh sunat. Tapi jang ulama mah wajib. Ngadidik kana diri adi urang kumaha keur nyalse salat sunat teu nyalse mah teu salat sunat keur leuleus teu salat sunat keur jajak mah salat sunat keur tuluh mah teu salat sunat keur cenghar mah salat sunat tah eta teh henteu mujahadah nu mujahadah mah rek kumaha ayana salat sunat teh kesungguhan dijadikeun salat ibadah teh nu asalna sunat teh hukumna wajib pikeun dina sorangan